Lajeng deui dina Islam aya dalil khaironas anfa'uhum linnas, ari panghade-hadena jalmi teh nyaeta jalmi anu ageng manfaatna kanu sanesna. Tah kitunya. Mudah-mudahan ieu murangkali teh anu kamari mah eueuh manfaatna, ngaganggu ka masyarakat teh nya. Bahwa di lingkungan pan eta teh geus aya nu geus pelaku kriminal nya, anu geng motor kitu nya, lajeng anu nya kitu camat-comot kana barang batur, anu geus pelaku kekerasan eta teh, anu ngaleg-legan we obat nya, eta pan beuneunan geus ngaganggu eta teh nya. Geus jauh ti manfaat dirina teh ka lingkungan teh. Teh mudah-mudahan ku ieu mah atuh ku treatment ieu mah manehanana lahir manfaat dirina teh kanggo ka lingkungan teh. Asup kana kecap anu tadi teh jalmi anu pangsaena teh manfaat anu ka jalmi anu sejena tah kawas kitu nya. Simkuring sanes bade ngabelaan Kang Dedi nya, tah patali jalmi-jalmi anu ngadugikeun Kang Dedi malahan aya nu ngalaporkeun ka polisi. Tah simkuring bade ngawaler kieu nya. Anggap Kang Dedi teh melakukan pelanggaran HAM nya, anggap saja begitu. Tapi ingat nya, bahwa anak-anak yang dibawa ini nya diantaranya para pelanggar HAM. HAM siapa yang mereka langgar? Tentunya HAM masyarakat layak yang banyak. Lingkungan dan masyarakat itu punya hak hidup sejahtera, punya hak hidup tentram, punya hak hidup merasa aman. Kulantaran perilaku murangkalih urang anu di luar batas, anu pada akhirnya hak-hak eta teh henteu kapinuhi. Tah kawas kitu. Jadi lamun Kang Dedi disenekalkeun sebagai orang yang melakukannya, yang mempunyai konsepsi pelanggar HAM, tah simkuring oge nuntut ka salira. Salira upami ngantegan karena program ieu sami sarang pelanggar HAM salira teh. Nah, janten urang teh nya khususna ka wargi Mang Ayi di mana wae ayana kedah mibanda pola pikir anu kritis nya. Tapi rasional. Lajeng kedah mibanda logika anu kuat, nalar anu sehat. Tasangkan teu kitu. Hal-hal anu dinilai positif ku masyarakat dianggapna salah. Sabab manehna punya kepentingan tak ulah kitu. Pada akhirnya jadi cileupeng. Nah, lamun teu boga pola pikir kawas kitu mah, nalar anu sehat mah nya. Kritis mah kritis tapi kudu rasional kritisna. Da ieu mah kritis tapi teu rasional. Rasionalitasnya memang kirang nya. Tah kitu tah.